Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isrokeun jeung Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid didinya urang mah sabaraha alam moal dibejakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di alam ahad ke alam wahid diciptakeun Kangjeng Nabi. Begitu diciptakeun Kangjeng Nabi maksum teu pernah ngagawean dosa saeutik sikas. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina henteu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskeun. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat buktina Al-Fatihah.